Para orang itu yang anu nelayan teh kumaha yang mati teh yang nggak belum ketemu hilang dua. Tapi sampai hari ini gimana? Nggak ada kan? Belum ada kabarnya, Pak. Belum ada kabar. Tapi pencarian masih terus. Siapa namanya itu? Bukan. Ara. Oi dan Ara ya. Oi dan Ara. Perahu berapa itu yang hilang? Satu. Satu. Tapi Yang hilang yang rusak. anu palit di diona keur di talian seueur bahkan cek abi oge lalakun ning ieu na teh kan uih kejadian teh Iya. Kang. Ai pas abi uih kan kakara datang disebut banjir pandang eta sepuh segala lambak atuh kieu atuh. Banjir bandang. Nun, abi ngobrol ke anak buah, namun bade asuk teh ulah di paroman gengset lampu heula jadi urang ningali lawang. Ai pas kieu na teh di paroman, abi na teh hampir cilaka tuh. Ai pas asuk teh bari tantangan teh kaambak teh kieu di buangan teh kumaha atuh cek abi ge rungga sekalana teh aya atuh. Ai pas ninggal parahu teh bersih sadayana tuh gigir teh aya. Berapa itu berapa perahu kira-kira? Sim ai catatan sabarpo kemarin 20 lebih. 20 lebih perahu nelayan. anu teh aya anu salamat teh alhamdulillah bisa katolong abi oge jeung putra abi na sasat anu tilu na teh maksakan nih segitu muih cai oge di batu tul ieu oge teh sanggup ngiring anak buah dilesotkeun ku abi di ditu di atas di duaan dan ningali cai kitu lalahan cek abi tulungan batur ieu paro abi nyari teh bisa nulungan datang oge segitu di batu pak ukuran paro abina teh kan ukuran anu agung eta 20 urang oge asup itu jaring katulungan separuh ase benang naik jaring seueur oge di lebot teh bisa katulungan anu separuh lebot kan bangsa jaring anu non sirang udang teh bisa katulungan bangsa kitu kan parao anu didinya dihitung teh 7 kurang langkung teh anu lain bisa keselamat misina dianjakkeun kan abina teh tinggal ningali caruk saalitnya jadi ya. disebutna harupna cinaun doang. depan hungku salitna jadi diusahakan jaring teh kan jaring penuh di pro abi kumaha ieu jalana ieu na teh ngiring maksakan jelema tiluan kumaha ieu minta tulung abi mata nepi ka goroka minta tulungan teh bantuan ieu para maksudna teh anu tilu paro hieu digusur ku abi tulung digusur cek itu tantangan cek abi oge banjir panang bari mesin alit 15 abi na tak aya anu tulungan sieunan mana posisi sieunan ningali atuh ya Allah cek abi balik Berapa itunya tingginya airnya pada waktu itu? Deras, Pak. Kalau tinggi memang mencapai hampir rata. aya seberapa itu cinta Kalau tinggi gelombang mah 4 meter 5 meteran. 4 meter 5 meteran ya gelombangnya. Seperti lambat barat teh di ruangan Kan cepatnya ku cepat mah cek talalakon teh abi keur minta tulung keur mesina tuluy maksakan aku mah nepi alhamdulillah aya anu songos loncat anu di parau anu padi ai pas ditu tulung Allah cek abi Allah naik deui oh minta tulung maksud bisa alungkeun tambang jadi maksud di darat kan bantuan aya jadi kasionan eta teh ningali atuh lambak kitu alhamdulillah maksakan nepi ka darat kitu taliane di darat bati rata putih para anu hiji teh nonggeng kieu hese majuna kan anu dua bisa ditawan ai pas ninggal dari tonggo paro abi 7 perahu teh ngantan nepi ka pluk kumaha abri teh putra abi urang salamatan heula tahu sugahna jeung bisa aya ka ditu Ngadoa naon harita bisa selamat gitu, Pak? ada urang minta tulung ka pangeran bari ada Astagfirullahalazim gitu ya. tapi ku dikersakan ku Allah teh kitu abina teh jadi duka kumaha lah kitu dah bere tenang kitu bere tenang lah namun bere na panik otomatis data aya parawi hiji atana sasat dari uwi da tengah si kitu paru 100 ditingali abi oge dalam keadaan hese parau dianjatkan jaring di parau anu aya anu geus ditulungan ku abi di dinya barang ditawuan cai anjatkeun jaring ieu alhamdulillah nepi ka benang 2 jaringna ieu nanti si benangna bul plate asal benang yang penting ulah nepi ka sep sadayana ta anu ieu teh mun ukuran perlu agung atuh abina teh namun ku harga ayeuna aya 10 juta sim parau hungkul eta payang bayu eta pesana 40 lebih. tak anu bayu oge pesan ayeuna Pak kurang langkung
45-an. Harita oge geus 45. 45 juta satu perahu ya. Satu perahu. Belum mesin. Mata abi diasukan nanti kemarin eta Ukuran 2 meter. sesadayana eta 45 juta teh abi nanti. Jadi perahu hungkul geus 45 can jaring can naon eta abi teh diasukan bangsa kitu 45 juta ya asukan kan. Padahal kerugian teh wah teh kahitung lah. Berapa itu kerugiannya satu perahu, Pak? Nyampe 70 atau berarti? Nyampe 70 juta. Kalau 10 berarti 700 juta ya nelayan ruginya. Kalau perahu kan ada ukuran, kalau perahu ini kan ukuran 2,5 meter. Ya. Kalau yang satu lagi ukuran 1,20 meter, paling kerugian itu mencapai taksiran 60 juta sampai 50 juta. Satu perahu. Iya. Kalau yang besar Kalau yang besar mah 70-an, kalau yang 70 kecil mah berarti ditaksir 50-an. 50 berarti 48. kalau 10 juga udah 500 juta ya nelayan ruginya. Nggak bisa pergi nelayan sekarang, Pak. Gimana? Nuhun kan turun barusan teh siangna pakai anu puterana. Anu jaringna sarang perahu ayeuna. Putra bapak, putrana Nuhun. praruguh, aduh. Putra bapak ya. Akan abi teh. Ah, Jadi namun bahasa Sunda teh mos kapungkur teh kalau 80 di dieu tapi bahasa Sunda abi teh kieu jadi si ayana ya. asalnya bapak dari mana? Dari Manado. Oh, Manado. Jadi belum bisa bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda teh naon si ayana ya. Oh, jadi kumaha orang Manado nyarita bahasa Sunda? Kurang lemes. Kurang lepasnya. Kapungkur teh abi salah satu teh guru nalayan di dieu. Oh. Ieu anak buah hukum. Sadayana teh jadi anu dilatihna nalayan tapi abi anu ketinggalan hidup. Biasa guru mah. Pelatih mah. Nepi ka unjung genteng ka ditu sasat binuangan nepi ka anu ciringin oge ka dieu abi teh darah lantera panimangan teh alhamdulillah. Nepi ka alhamdulillah dilatih nepi ka kirim nepi ka Sabaran nu dilatih ku bapak di dia di Santolo di Pamubuk. Aya 100. ah langkung. Naon teu pupugu ti Manado ka dieu? Agak jeleng. Make pesawat, make renang ti Manado. Kapungkurna teh abi teh nyusul Kabogo. kan ieu keturunan abi teh anu Maulana Ibrahim. Oh, Kan mun. ini na eta. Mun di mana? Mulai Ibrahim teh. Anu di Cirebon teh. Oh, mun. Mun eta peristiwana eta kapungkurna abi nyusul kan bapak atos kaduluan ka dieu di dieu bapak tahun sabaraha. Jadi abi nyusulna eta. Jadi asli keturunan eta anu di Cirebon eta Maulana Ibrahim. Kan Maulana Ibrahim kawin sarang nenek abi kapungkurna. Jadi na eta mesi katalian di dinya. Jangan dugi ka dia, dugi ka Pamengpeuk. Nepi ka Pamompok, abi na teh mau asup Pelabuhan Ratu tahun 80. Narasumber kan ya kan? Ka Pamengpeuk. Mimiti asupna kapungkurna. Ka Pamengpeuk. Pamempok, Pamengpeuk. Pamompok, Pamompok. Terus Tahun 80-an abi masukna 8 bulan mah di Pelabuhan Ratu. Jadi mau masuk 8 hiji abi di dieu na. Kapungkurna teh kurang langkung aya 3 bumi. di mana teh? Di dieu. Kampung Nalayan teh. Kampung Nalan teh aya warung-warung di laut teh aya naon acan. Bapak teh perintis Kampung Nelayan di dia. Nuhun kapungkur. Jadi orang Manado, saya orang dia tuh nya nu ngarintisna. Nuhun. Alhamdulillah berarti orang pebek kudu ngucapkeun terima kasih ka bapak tuh. Matak anu ngalatih teh kahitung abina. Lain salit. Saya nu ngalatih, bapak ngalatih. Alhamdulillah. Bapak ngalatih teu kahitung, lain nu ngalatih, bapak nu ngalatihna pikeun kitu nya. Bapak nu ngalatih anu dilatih ku bapak teu kahitung ratusan, lain bapak nu ngalatih, bapak nu ngalatihna pikeun kitu nya, Pak. Oh, maksudna kitu nya. Rame hiburan oge. Ari kamari kumaha waktos sakide waktos parahu eta ratusan teh kumaha bapak aya nu dugi ka ayeuna 2 dinten 2 minggu 4 dinten teu acan kapenah kumaha eta caritana. Jadi teh masalahna teh kan sadayana memang lungsur seorna. Memang da aya sepali oge tak acan lungsur di dieu. Siga paro abina teh anu kejadian ieu cilakana teh kan khususna teh keur nangkapan laukna seueur dah. Eta teh isina saruk sami dengan bayu parauna anu agung. Ukuran kan 20 jalmi eta na teh. Jadi kan sistem baik deng jaring sadayana. Jadi bila mana aya lauk seueur eta anu pake lungsur. Anu alit biasa segunakan kana anu sebutna udang ayeuna benur eta. Ta anu dia. Pas ieu anak buahna abina teh pas uwina teh memang da teu eureun hujan di anginas. Jadi angin eta salatan deng timur teh sami di angin barat. Ieu teh teu eureun atuh teu. Masa sami gimana? Sami agungna. Sama besarnya antara angin selatan dan utara sama dengan angin barat. Waduh, pantas ya banyak yang kemarin
Bedangkan perahunya ke laut jadi poek daratan teu ningalakeun. Ma ieu na teh kabut. kan ieu teh wancai di perahu tulu itu orang duaan saling gantina abi kan. Kenapa rai waktu anu kamari teh anu ieu teh Pajapar nuju ngalaut tuh. Di laut. Nuju di laut ya. Kan anu kejadian eta. di laut. Sarang eta tadi teh. Kejadian pas asuk ieu abi asuk. Uina di lawangna. Pas pisan kana lawang, matak sempat bantuan anu parotilu abina. Ai abi teh kan turunkan heula ieu. Anu anak buah anu anyar itu ada orang Bandung, ieu tukang tembok. Duga orang mana eta terangan anak buah oge. Dengan latina ieu, mah alhamdulillah semangat. Aslinya orang mana Gus? Aslinya. Asli orang mana? Sumedang. Oh, berarti sami atuh dina eta ieu dia. Tuh orang Sumedang atuh dua anak abi ngalatina. Anyar kumaha anu sasati hiji deui anyar anu ngalatina atuh. Eta jadi kan semangat teh ningali kitu boga kasion. Lungsur ku abi da ieu putra abi pengker eta anu tulungan duluan parahu eta. Lobana sukrek bas. Ditarik ke mesin teh maju ieu ge tambang nepi ka dua lapisan teh putus. Ku akibat ku tarik ombak jeung angina eta. Masa geungkieu pukat udah. Kegiatan Tak kejadian itu Pak. Jadi lebih terang kan saya lebih terang anu kejadian anu cilakana itu anu parauna anu hanyut gitu loh. Masalah karena saya itu pas karena masuknya perahu di tempat kejadian. Belum diketemukan enaknya, Tacan. Tacan. Nah, Nah, kabarnya. Dia oke ngoling-ngoling terus tuh eta tetangga tapi ngoling